Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Akang punten heula sakedap. Bade ngaleut naon atuh Akang? Limun. Atar bisa strup. Lilis. Aya naon Ibu? Ieu ka dieu heula ieu aya Juragan Ahmad ka dieu. Adang, asup atuh deui. Urang ngarupkan masing-masing pembantu. Primomi boga pembantu. Tamu aya. Lilis, Adang, asup. ieu ka dieu kenalkeun ka Juragan Ahmad. Tuh, Lilis jangan akan atang ya. Bos sama bos, kuplik lawan kuplik. Kang Ahmad, kita Lilis teh yatim piatu kapungkuna mah. Semut. Kapungkuna mah ti itu. Nah, laporan ke ahli. Tapi melain panitia sensus. Sanes ame pekerja uninga wae. Teu nyakola tapi pinter budakna teh. Semut. Percanten, kuning ali paromana ge ah minimal ieu mah bachelor. Aduh, pembantu duit ke bachelor. Alah, ieu teh namanya keluar di sana di Malaysia. Utang Swasia dah kolot saya teh. Malaysia. Di Malay. Malay salina. Lain teh kolot ulah Swasia. Semua Malay. Akang semah tapi pribumi kieu ditakuk. Nyangakeun Kang. Apa karena cikalong? Perang Kang. Iya rek beli tanah nah jadi karena pencak. Lilis. Kulan. Pek pakai baju heula anu dangdan anu bener. Itu aya Juragan Ahmad. Eta teh sabenerna mah rek nanyaan maneh. Kira-kira namanehna nempo kana kayana. Nyalakeun Ibu. Abdi mah teu Atang sia ada lain cici. Ya jodoh. Para mitra kumaha teras nangke jeung Atang yang Lilis teh. Ke minggu payun urang jelaskeun deui. Dina lakon adu fitnah kadupak teh wajah. Aduh, puas Aduh, Gusti. Puas ya, Bing. Urang teh umurnya baheula nya zaman-zaman kikituan teh inget kana duitnya urang teh. Itu ding teu ngalaman kikituan. Urang mah langsung bener sih. Nya memang. Halo. Ulan. Halo. Iya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sarang Aum Kusman. Nuhun. Sarang Kang Ibe. Laras. Sarang Kang Atang. Nuhun. Minal aidin wal faidin. Naon tadi sia? Adik. Dedinya. Teh Neng Sumbang. Saha? Neng Sumbang. Batur make dul sumang ieu neng. Atuh antik. Tapi ning nu matahanana teh ngarewos. Antik. Neng Sumbang teh. Nuhun. Nanti kumaha maksana? Abi, di antapani kali teh. Sanes di daerah Kumis, kumuh dan miskin. Saya meni ambil kita pantos ke antapani meni. Sarinya lalga jalanan meni rata gitu. Hah? Rata jalanan. Rata kunaon? Rata-rata air. Rata kunaon? Rata-rata air laras. Rata-rata air kunaon? Lami-lami. Cendol. Kunti dewa ya tah. Atasnya Kang Ibingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika nu bieu ieu nyampe di non rumah bersalin teh geuning nya. Lu bawa ibu-ibu ngomongnya lain rumah bersalin non. Asrama wanita. Asrama wanian. Asrama wanita. Halo. Ya. Sarang Kang Ibing. Sumuhun leres. Sarang Aum Gusman. Minal aidin wal faidin. Sami-sami hapunten lahir batin abdinya. Anu suhun. Abdi nyuhun kemawantunnya. Sok seueur ngadamel dosa abdi. Arepotkeun ka salira. Sarang Amroji. Mohon. Sarang Amroji. Abdi teh sok seueur kalebatan sadayana abdi sok nganjang ka salira. Mohon juga dihapunten lahir batin dunya akhirat abdi teh parantos sabarakali tawang di bumi. Mungtar sadayana oge ka teu aya sadayana non abdi teu tiasa dugi ka asupan teh. Hapunten. Pae. Halo. Aiku dihapunten Bapak. Waalaikumsalam. Ieu mah moal dibayar. Halo. Kulan. Assalamualaikum. Aduh, Isman. Ieu mah kakaranga dosuan pernah oge aduh parantos ka mana wae. Lamun dina buah mah eueuy. Bahasa mana Kang Ibing eta teh? Ulan. Bahasa mana eta teh? Bahasa urang Ciamis ya. Sareng saha Elis?
Biasa. Cianjur ya mah. Iya. Saha? Sarang Sarang- Michelle. Michelle. Mohon. Di jajan Aduh bahasana segala biasa teh nih Kang ingat bahasa Rusia biasa. Tuh ka Michelle. Kang Ibu nih nggak hina sanes Lupi. Michelle. Hah? Michelle. Orang Sunda. Apa yang laguna Michelle Sanes Overcome. peranakan. Peranakan teh panggil urang mana naonnya? Peranakan teh geuning Kakandungan. Rahim. Mana suka mana wae. Ya bener sih kita Ieu tahu. jalmi teh Michelle. Michelle teh umpama. Oh, Michelle-nya gitu ya. Kang Ibi. Kulan. Eta teh menuju stasiun Saung teh gini kan. Di RCTI gitu ada napi di RCTI-nya. Nah, pernah kenging jadi nu gelok. Tadi terang tuh. Michelle, parantos ngaraosan di Baledogan ku sakampung. Sanes beli pikarunyangan. Sanes nu gelok musafir neng. Oh, benten. Benten ai musafir mah cager. Tak Ayo kalau mah juga neng. Aduh Usman ulah gitu Pasti mana ngomong gitu. Eta teh meni pas bisa nyarieun kan Usman. Tapi gini, eta Naon? teu. Lain cari naon? Apana? Teteh ulah gitu-gitu teuing teteh juragan teteh. Juragan Ibing. Aing keur Tah balik satu jaga kia amanah. teh kia eta mah Kang Ibing, Kang Aom. Sareng akang-akang sadayana di dinya. Muah. Usman. Sudah kejeng tutut. Kita nggak bisa nih menerima perlakuan begitu. Iya dong, itu kan dalam bahasa itunya kita bukan jadi hina tapi dikecerok. Tapi nabi natik, nah itu belut. Pelecehan seksual tuh. Halo. Sarang ieu Ari Mohon. tarucingan Abdi terangnya hayam di nonggeng ka langit ali naon? ganas. Mohon. Ari gaduh tatarucingan. Mohon. Naon bedana? Mohon. Main sareng kuda. Sanes Naon? ngompo gadis sareng nini-nini. Mohon. Tos Cuman jawab heula. ompo gadis mah bau. Ompol nini mah hangseur aya bau teu aya naon. Teu nyari. Eta bentar. Si Kusman mangga mana wae ulah kitu. Kunaon? Jelema teh nyari hateun teh. Kunaon? Hayang nanyakeun tarucing kieu teh ngahaja nanyakeun kana ngompol. Tapi ka ayeuna kumaha jual dipaehan cing padahal lalaki. Halo. Ikulah rada nengehan sare. Salah mana? Halo. Halo, Bulan. Ari gadis mah sprit. Ari nini-nini mah bir. Jauh. Abdi mah kumaha sih? Urang rek serius ngobrolnya. Nya. Urang nyuri jeung eraeun. Kita ya sesungguhnya tuh. Ngadengin nu kitu. Nanaonan. Duh, nanaonan teh. Nu mana nu bieur teh nu mana? Anu bir teh. Nu mana? Nini sakumaha nu bieur teh. Ya ulah sok nipu lah. Heeh. Abdi mah geus nyaho nih di batu. Duka dah Abdi. Terang. Halo. Halo. Sareng bir? Ente. Halo? Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya sareng Kang Ibing. Sareng saaneng ya. Sareng Neng Lulu. Neng Lulu gua. Aduh. Halo. Iya, eta mah tataruncingan teh meremehkan kaum wanita. Betul. Betul. Kaum wanita jangan dianggap remeh. Abdi mah rasa saja. Rasa abdi mah remeh teh hiji-hijinya ditoel. Jangan nangginang. Leres. Mohon. Tuh, jangan Eta teh orang mana nih cariyosan teh sama. Buka. Abdi mah teh ngajarkeun jorang, tapi abdi teh kawan teh paling kan anjeunna teh bade ngajar jorang nya. Tuh. Didukung oleh Oleh remeh. eta panginten eta teh sakolana teh mayarna teh eta Di mana Cece? eta weh Cece di mana Linggi? tidinya di Buah dua. di buah dua kesana teh abdi teh di mananya. Mohon atuh hoyong naon atuh? Cece hoyong di mana atuh? Mana tuh ulah nyebat cece. Eta Teu acan cece tuh tuh acan teh. Oh. Tuh anu pantes. 20 tahun. Tuh geuning. Tuh hapunten ya Bibi. Kusman mah tibut cece teh kira-kira. Sok teraskeun ya Bi. Ti ini yang Ce. Semuhun. Lain ti buah dua. Abdi mah tidinya caket di Cikajang. Tirisnya cenanya. Semuhun. Kumaha Kan ayeuna? nuju hujan ayeuna teh. Ayo kumaha papandayan dirinya tos adinya? Henteu abdi mah henteu kana naon teh henteu kenging bencana ti papandayana henteu. Ti bencana ti salaki mah itu. Nah,
Sumuhun. Teu acan gaduh careuti. Acan Eta tukang ibing. Mungkin bakal aya lahar da. Lahar. Ya, lahar mah dua, lahar mah seueur. Oh gitu. Celakan ih. Sanes Kang Ibing. Kulan. Upami enan teh ngemut dongeng Kang Ibing anu kapungkur teh nya. Naon? Ayeuna mah kan aya Kang Aom. Biasa saling berbalas pantun rame gerak lebih daripada tebak-tebakan anu meremehkan wanita mah. Urang ngerasaan can ngajaran di parentah jelema. Sanes parentah ieu mah. Main teh boga alasan khusus. Dia sebagai seorang remaja putri atau Kita tadi ngabahas dengan remeh deui. manehna teh hayang dianggap remeh. Jadi urang salaku hayam maco. Ye, remeh teh Kusman gunana teh geuleuh keur pangrapet. Tah, hayu urang rapatkeun bodoh urang. Tah sumuhun. Eta Kang Ibing nya diantos anu eta teh geuningan. Remeh. Sanes dongeng anu eta tukang duren teh ya. Anu ngalangkung ka sekolahan. Nya teraskeun deui lanjutanana kumaha dikupingkeun di radio. Mangga. Hatur nuhun, Cen Neneng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina Aipin, Sami-sami, Cek. sareng giring bingah karempel. Iya. Punten ulah hilap nyukeun Mary Ann atanapi let me try again. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Putarna Cai. Cainya itu. Cai kan? Nah, mau Ainun. Sanes Cai ieu. Kira condong. Urang mah teu nyaho ngalijin nyaho Ainun. Ainun Aisyah Aida gitu. Soalnya masakan beda cem Mary cenah laguna geus abdi apa Mary mah ka abi. Dari N-nya. Aku mana? Abi mah tiba heula. Boh karena dagingna boh karena endog karena Mary mah ampun Gusti. Kolesterol mah bing. Kolesterol. Kolesterol mah. Tapi daya sanesna para pamirsa anu dipika mulia ku pribadi. Dina cuk-cuk ngaragangkeun ngalantarankeun cukang lantaran. Dedep minereup haseup tina seup. Aduh, dina rurega anu pinuh ku kawanti-wanti. Urang salaku urang Sunda kedah ngajajarkeun bahasa Sunda anu pinuh ku hawa nafsu. Hatur nuhun. Pribado sanes. Salaku sesepuh di kampung Idigi Merang. Ngaturkeun wilujeng tuturubun. Kasadayana pemuda anu dina saat-saat ieu nuju ngajagi tanah airna masing-masing. Dina kahirupan sanes. Jelema teh keuna ku peueut. Yo keuna ku peueut. Wacana Surabi sia teh. Sedara. Hati nuhun ka Bapak Ketua anu parantos masihkeun cariosan anu jumeneng pisan karaosna antep kana mana lumbebar kana seja salira anu pinuh ku wang-wangan mentega. Eta bahasa Sunda mah jero kitu. Rada ngulang ngalas. Ieu sok aya gini protokol apa itu kitunya pakai bahasa Sunda lah teh. Ieu ngalut-ngalut ngan keur beuleut. Ngalut-ngalut ngan bandaleut. Ngetang cetang pinang ngaregekeun hate mana panganten anu kadua bakal sumping ka dieu ngaragakeun mana anu pinuh ku rasa cinta ku kituna kapan kapara sepuh ti sepuh panganten pamaget di antos biantawasna. Ngatur nuhun. Dingah satung kubing ke langit anu jentek ku pamake. Simpring diberi kesempatan pikeun tuturubun nunyuk-nunyuk dina pawadi anu apunten dia sanes yang jadikeun ye nuju sambutan nyaanan maksana ka dieu teh dina panganten bade papasrahkeun sim kuring bade sumerah diri dug hulu pet ku hinis tangteng tong paripaosna jedak-jedakna sadayana paripaos bade nyangakeun ai cacanakan teu aya naon da tadina oge sanes bade cacanakan es tuning ieu mah ku anu cik putih cak coklat anu maksana mah neregtekeun hate anu jumeneng anu togmo daging dumpet ku nyawa bari urang norobos pabarengan paribasana mah sagalak-lak remau moal nepikeun ka Idigi Merang di tengah imah. Tah ieu panginten mugi wae ka panganten sakalih anu sakalih deui anu aya misakna dina sesontonan ieu mugi wae ieu kacanakan teh ditampi kalawan hate anu bruk-brek kareding sanes ku ageungna tapi ku nah gitu jangan nama lah dah hese itu jadi osna iwati itu kabunga mah gunung gede mah jeung gunung gede masih kena ngagunung we tapi dah kumaha tuh neregtegna susas namana kana jarum pentul ieu ngarasa kateter. Hatur nuhun ka eyangna ti
panganten pambeget anu bimantarana anu parantos ngaraoskeun kahoyongna panganten pambeget nu rumingkang di bumi alam ngarandak-randak alang sukma. Ku kituna ti pihak panganten pa istri bade biantara oge anu sakatali nu nyebatkeunana ninina ti panganten pambeget nyaeta ibuna ti Ramana. Ku kituna daya sanes kacungcurungan urang kana kabonesan urang kana totongengan urang kedah ngalaksanakeun sareng ngaregepkeun naon anu dipika manoh naon anu dipika resep dina ragraga tug nyawa pet hinis. Gaturkeun nuhun sanes kuayana eta sambutan anu girinih kasorenakeun. Nah girinya mah asa goreng lau. Maksudnya girimis. Girinih kasorenakeun bungangangna custosna paranah nu pajurawet. Nu dianti-anti ti bihari didago-dago sasalontodanana aya geuning teu burung iji gimrang dina tuktekna pedog jeung halu. Ramoh poe anu katoong bulan ngemprai dina ceuli ai brai baronyoy ka mana lumpatna urang sea ku surakna anu teu jontrot pinuh ku samutut. Waduh deka pinuh ku samutut anu rek ditikakeun muga-muga nu ngacodo ieu duanana sing ting polotot dina rumingkangna bumi alam anu papastena parantoskeunna kana dugdug pangrewong tetrejelna kentang kumaha tangek-ngek para wargi katingali panganten duaan rambisak ngupingkeun nasehat atapi tuah anu sakitu dalemna kana ati sanubari sareng baya sadayana. Para wargi sateu acana urang tutup sareng karilita saatnya urang rengsekeun ieu kana perpisahan wae kumargi panganten bade teras pipisahan. Rupina urang kanu parantos biasa wae ayeuna teh rupina urang nincak wae kana nincak endog. Aduh urang wae lah panganten datang teu aya deui di mana-mana rumingkang sumping ayeuna datang mawaraweja. Para pamirsa panganten parantos sumping dikalunganku hiji lagu kenangan waktos anjeunna dina palebah nyantoskeun piatur anu pini sepuh wae dina papayung taladiraga bade aya diayakeun nincak endog anu hartosna bade disangakeun ku kilbe. Para hadirin ieu teh mangrupa kila-kila ka panganten pamgeut punten sampeana teu kedah di luhur wae parantos wae dihandap. Panganten istri eta punten ulah kokorobet kana bujur awon kaum kasopanan tamu anu teu acan dipiwarang eta teu kenging heula tuang. Punten tah mangga endogna dikapayunkeun punten panganten pamgeut ulah disuai-suai sabios endogna mah sanes endog nu pamgeut sanes nu ieu oh cong biasa rewa pisan di teh bade upacara teh cobi endogna anu bade ditincak teu kedah seueur teuing naon me dua karanyang kieu leuleus atuh panganten pamgeut lamun sare tincak endog ngidek endog hiji bae cekap hiji tah kitu ya cobi terkadang ngawahan tebih-tebih ting ay sanes bade nyepak penalti nincak endog ka panganten istri ulah diawurkeun sayeuna kana pameunteut kana sampean nuhun ka ibuna panitia atuh caina geuning ku cai panas ieu meni nyongkap atuh ledek aduh ibuna ti panganten pamgeut ibuna ti panganten ulah ngiring nurutan ibu mah parantos kapungkur nostalgia sunah yo ieu sadayana mending tamu jeung endog sorangan Muat buk ditarincakan. Teu kenging ieu pangantenmu. Iya mah pangantenmu kok, Bu. Eta hansip nanaonan deui. Alah, make milu nincak endog atuh. Teu eta jeung make dinas atuh nincakan endog ngewa. Tegeul atuh panganten make baju hansip. Atuh, eta ayeuna hansip kudu di payungan. Ieu panganten payungan mah lain hansip. Ya Allah Gusti. Nah, satu beralik pisan. Itu rombongan upacara adat ka dieu. Rek naon ikrimah anyar itu. Ya Allah kabala ditu. Aduh Gusti. Ampun. Eta sisingaan, lain gagajahan lain.
Da ieu nu riweuh na teh. Ai hajat asarieu kieu. Ieu lebih naon ngadon ka sumur. Itu di ditu. Palebay di dia palebay ka dieu. Panganten ulah nima panganten awon katinggalina keun we ku panitia. Kumaha sih? Aduh. Bobo ngeuyeuk seureut teh sanes seureut dieuyeuk sanes. Aya carana ieu palantos cicing calik ke ibu mah calik. Ya kieu punten bapak kawa geun eta bukuna nu dicarak buku telepon sanes catatan nikah. Lepat asuh. Aduh, catatan nikah sanes buku telepon. Sumuhun kumaha teh bapak teh Ya asa digeureuykeun kieu. Eta perkawinan anu suci teh sakal. Anu sakral ieu teh. Aduh ampun ieu mah kabina-bina teuing. Eta ibu nu ti dapur bade motongan naon nyanak daging ka dieu. Parentos hulu embe mah tong dicanak ka dieu teh sanes ka dieu. Eta geuleuheun baueun. Para undangan sadayana nyalingkir gitu. Tamu buku tamu terus disadiakeun ku panitia teu kedah nyanak buku hiji sewang. Nah buku tamu marawa sorangan itu tos aya ku panitia. Aduh ampun. Bu, ibu bapak. Cabok tak paling tah. Tukang potet ngadon motretan beungeut sorangan. Naon itu sia kaditu kebatur. Hayang ka buji bener. Cetrek. Anu nebus urang. Nya. Bu, eta ibu-ibu ulah parebut huap lingkung teh sane kaum panganten. Ih sadayana jadi ngalebut heula. Abu panggang hayam di bakar hayam. Kumaha teh ngabakar hayam sorangan-sorangan itu kumaha? Ya ari huap lingkung sahuap wae lain sumutna dibawalan dicorek ka matuh. Ya Allah Gusti. Kumaha? Aduh ampun ieu mah. Sangu koneng atuh sanes ku nasi padang. Ayo huap lingkung ku nasi padang. Belegug pisan. Ieu sangu koneng. Ya aya naon deui? Ieu nu bade dioperasi ulah dicarak ka dieu. Sanes rumah sakit ieu mah. Sanes ICU. Itu kegel huap lingkung ku nasi padang. Teu tiasa. Pakai otak-otak. Aduh, teu tiasa ieu. Iya, aduh nu dioperasi nyana kateter segala. Ka dieu tu ka ICU, sanes ka dieu. Ampun ieu mah. Pisan diaturna. Cing atuh ieu hajat kawinan pe ka kieuna. Rusak ieu teh. Gini pangantenna jadi loba. Nah, ieu di mana ieu teh? Boh, ieu riweuheun ieu nu gabiayaan ieu teh jadi milu kabeh. Sanes perkawinan masal ieu mah sanes. Sanes atuh. Aduh, kumaha. Jadi ngan panganten loba lalaki hiji aya we 20 na. Riweuheun, cakeun. Ya ge payu. Ulah kieu teh. Kayak setahun sekali. Ya 20 kieu mah riweuh. Ampun. Aduh. Keamanan punten, Hansip punten. Apa terus diperintahkan ke keamanan? Untuk kedah nyanak naon-naon dasar ieu kedah naon nyanak tumak kanggo naon. Sanes upacara adat. Simpen. Kumaha sih? Ieu nu make upacara, masyaallah Gusti. Make pakaian tari lain taranjang kitu. Tah ieu. Prajurit keur baru ligir. Sana di Bali. Sanes kumaha sih teh? Aduh ampun, itu lengser make cangcut. Aing era nya ge upacara adat ieu. Itu adat Sunda. Cangcut kitu mulai upacara adat tambah upacara gaib. Kumaha sih? Duh, ampun. Teu beres mah. Itu panganten yang mahkota. Ka mana di itu tuh? Reos. Hei. Ka dieu. Kanu teu di arulam mah ulah sulumping ulah. Ini jalur datang kabeh. Riwa tuh menilir kieu atuh. Ini asa ieu pisan. Ini ayo teh duh ampun. Punten tatangan tong nyokotan amplop. Amplop mah kana boga aja. Mun ciu nyarak gua. Barokan teka intip puter piti belas bus. Aduh. Ampun dia mah. Ke atas orang teraskeun ieu hajat. Para pemirsa, sakumaha kauninga panganten dieu parantos bubar kumargi terjadi papaseaan anu sakitu longkahna. Sama. Katingali korban aya 50 di pihak panganten pameget sareng di panganten istri. Kok kituna acara batal. Pernikahan batal. Seueur korban mangajakakeun. Sama. Sedih kamurung ginasih mingkang di awang kawayangan. Ngadahub ngahijikeun hate anu lara sungkawa ku kituna pribados atas napi keluarga para tetanggi wilujengkeun mugi-mugi urang sami-sami di portal. Hatur nuhun kana dieuh panggaluh.
anu susuruduk dina tangteng mah hate anu pinuh ku jabur para mitra paripaos berakawek nang tang sumading baceprot nang tang sosoro dina alam anu kumantung ciren nang tang hujan duduh pahyangan tanah kula geuningan geus lebih kana rampes anu nyolontod karena bambung rangae tali embung ayeuna seseleket renyagna hate sanu merah deui tanah urang lamun lain urang sanu rek nyaah kana diri urang lamun lain sumandingna keker pitung aku serakan samolono dina cucontrot anu pinuh ku degdegna bangunan-bangunan hatur nuhun rupina dina wengi ieu tiasa pat halo Nah, halo itu. aing milu nyebut halo rupina aya nu nelpon Apunten kanu kasuhun. Bade diguikeun sajak-sajak anu pinuh ku cinta asih. Karepna kajak ieu ngajak urang nantang kaharep nungkulan anu parantos katakan. Daya sanes sajak ieu di antawisna bade di kemudikeun ku Bapak Rukmanta. hatur nuhun ieu sajak didamel ku sim kuring zaman menuju bagian toet istilah sesorangan abong seniman punya toet kasangakeun etang-etang pangjuring asih wae ada judulna Kembang di Taman Ulis kamana maneh teh Ulis kitu ceuk hiji pemuda hiji jajaka bari tengah ka langit dina Ciibun bari cumarita kitu cari nakdak dina dadana aya anjing ngatakan ceuli Panjang anjing teh. Cungcunan seahna walungan cika pundung turung-tungna suara tambur putpet ngababuk puhu teuli Anjing ngambek. urang aring ubar buuk saha anu rek ngemumule lamun lain urang cinta urang teh geuning inten kependem Nembe kasangakeun sajak anu ngawitan anu juluna rumingkang di bumi alam. Sajak kadua bade disangakeun ku Ibu Sri Hatati anu judulna Lang Layeusseun. teu nyatu sajak judulna Lang Layeusseun dina kurung teu nyatu Raga anu pinuh ku sangsara. Pameunteun anu pinuh ku getih. sareng laleur pamunten pinuh ku laleur kacida Ngegepkeun Akang nu rumingkang. waduh akang nu rumingkang Daya sanes hate anu pinuh ku nyinyir. Ngedeheuskeun ngadahapkeun hate anu pinuh ku luka-luka. Akang anu gemiwang ieu sajak mugi wae dugi kaharibaan Akang anu pinuh ku pangkonan sareng orai belut. waduh pangkonan pinuh ku belut lemah tos ngabedakeun naon posong pangkonan pinuh ku belut dikaleur Ngurek. pangsul naon posong pangkonan pinuh ku belut Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Alah Gusti. Para pemirsa, Rupina orang sajak anu pamungkas dina bang ieu patanang nomor 272 ya 272 ya penonton geus heuai. Yang balik tuh bisa. Angkot. Eulis kawat kacapi anu dicentrengan ku suku aing sorangan ngabayangkeun lieur dicentrengan ku suku suara suling gelak-gelik
dina hate anu pinuh ku Sanui. Kenapa Sanubari? Pas anu ieu. Lah jadi inget Sanui. Akang mah ieu. Ari teh akang teh. Si ieu teh si Asep teh. Kesana naon ku akang diobrolkeun, dibawa ku akang. Tah dirinya si Asep Tanjung teh. Ku akang. Nya Kang Sanui mah kitu. Mana bisa pisan ngalewele nya abung musuh. Salah Sanui mana ieu? Sanui ya kan anu kapungkur sok di pemerintahan. Sanes. Sanes. Aya di sana hiji. Haji Sanui di Garut. Dodol. Kebeneran eta di Garut. Jika Sanui kan di Garut. Jeung dagang dodol di kebeneran. Alah batuk wae nya ayeuna nya kunaon nya? Ah maneh we wungkul. Teh sadayana ding. Urang teh sadayana teh aya nu teh aya menjaga kesehatannya. Kada nama sadayana menjaga kesehatan da naon deui atuh nu diburu ku urang. Pokona teh abdi. Komo euy dina yuswa geus kieu mah. Urang ayeuna umur 32 tahunan. Beres Kudu miara kana kesehatan. beres. Dahar ulah samarangan lain aya. Sumun. Abdi mah tos ngalakukeun naon teh disebatkeunana penghijauan teh atan lebih vegetarian. Vegetarian deh Di paling itu di Setiabudi vegetarian mah. Oh, di vegetarian. Aos da. Alah, eta ada kesehatan kalau jaga teh urang tulah samarangan dina barang tuang utamina mah. So, halo. Ulah we. Halo. Teh swanten. Tah eta kan. Halo. Halo. Oh. Teu aya deui. Tos ah. Urang anu kedah di MU teh dina barang sareng olahragi. Olahraga kedah dieukeun. Pantes tuang ka urang tasik cekip. hayang lemes. Somona teh lepat. Coba imut ke Kang Iwin. Apa teh sok nyariosna kitu geuning dongeng abi ge. Anu rasang sekretaris teknik nu pidato. Alhamdulillah geuning aya kemajuan eta mah. Di negara kita sudah maju, didirikan pabrik-pabrik di tiap tempat. Seperti pabrik olahraga, pabrik pakaian, pabrik sepatu, pabrik tekstil. Cek sekretaris ngareos kirang es. Tanya eta ge pabrik es. Tanya pabrik es. Halo. Halo. Eta aya anu aya. Oh, sanes. Sanes. Ala ngap kieu. Kunaon nya? Sumpingna eungap teh kunaon tah? Panginten ku ieu teh ozon teh panginten. Lain. Ozon Jaya. Ozon lain tidinya lain. Anu mata anu kana ieu urang karasa eungap sabenerna ekonomi. Enggak bisa eta mah. Ekonomi sadayana tah mah. Ya saya Kusmannya percaya nya dia ngobrol kayak ya dengan situasi-situasi perkara dia jelema nyarangkana urang senang percaya teu untuk baby wae urang gegaletekan nyekel duit ngan 2 miliar mai kana naon zaman ayeuna iya seh bener pamajikan minta dipapageun di Belanda aduh mohon aya awewe nepi ka teu ngarti samaruk angkos ka Belanda teh kumaha urang geus lir tinggal dia ayeuna naon dipake ku berlian geus teu make so geus kumaha katingali aya itulah mohon geus kana itu tak lupi nu akang tanah teh sawah teh nu itu tuh nu tacan kape milik mah lupi nu itu tacan itu tacan kape we teh acan geus teh ingat nu can kape milik teh itu aing paling itu encan itu can paling encan kabe atuh gaya dari nyarios nama nah gitu seueur ada teh nama lah eta mah hebat pisan tos ngobrolkeun ratus juta nabi unah teh engke teleponnya nomor saya teleponnya ulah ayeuna ya pulsana bea ih ongkos miliar seueur gitu seueur nu apa mohon teu halo kunaon dia telepon seueur nu pupus teu ieu teu jalan teu jalan oge tuh ya burinya ya halo teu jalan telepon tuna awon halo ya da teu anu halo keun bae sabias bae ku pinuh kasabaran abdi mah hoyong ngupingkeun swanten istrinya sepuh henteu ngora teh henteu nu matak
ka urang teh regreg teh menghadapi hari esok teh. Nya saya tak abdi hoyong teh nelponan. Henteu nyeusulan, henteu mamatahan tapi nganiskeun hate anu pingku. Matega. Manega teh. Eta untung ieu mah. Meni jalan orang teh kitu nya tapi memberikan kesan hangat teh pisan. Hangat-hangat. Halo. Halo. Begini. Tah geuningan. Teu burung di Kabul. Dia di Kabul istri. Cuma. Kamu ke mana? Kulan. Kemana damang? Sae. Kemana wae teh kadang. Eta. Nah. Karena nyariosna nih asal-asal udah lama sih. Mohon. Kemarin tidak sanes sadeui atuh bade negara. Nah, gitu. Mungkin malam Jumat mudah-mudahan siaran 2 hari gitu. Enggak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos ngaji. Halo. Halo. Iya Abdi, kamu santen hari esok. Ngasak kita geuningan. Eta mah suanten anu kaburu-buru teh. Maka cipta. Ieu mah hayang ngulami ngobrol. Ngulami. Lemes tapi jorang. Mohon. Tapi kumanya jadi membangkitkan gairah gitu tah. Nah bangsa umur-umur sagede kieu mah daya pisan gairah. Tiis. Parem. Kirang kumaha? Urang Duka kunaonnya eta Pak teh. Usman onaman sering pisan ka maerot ari abi. Halo. Halo. Nah. Sama lain hari esok harimau. Lalu si mah hoyong ngupingkeun suanten nu sepuh henteu nya anom teh henteu tapi nyana ka wilujengan ka urangna kitu tah. Nuhun. Saya naon? Ngaraoskeun kitu mana anu keur nuju tiraraos ieu. Para pamirsa. Hiji lagu anu kantos di Pikawano. Ya saya. Kayak sanes lagu ieu kanggo sadayana wae ibu-ibu bawa bapak-bapak anu nuju apa lima aya di jalan nyalakeun ya nang ngara di marah malam yang semakin larut membuat kita berhenti sejenak untuk bekerja dan kita akan hadapi hari esok. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru bagi pemeluk Islami. Semoga damai di muka bumi ini dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik di dalam keadaan yang bagaimanapun, saudara-saudara. Karena ada dalam sukacita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita nina bobo. Bagaimana itu tentang menyambut tahun baru sekarang, Bapak? Teu aya sanes. Dina tahun baru ya mah urang kedah ngakrabkeun we. Sadayana anu kapihatur. Anu jangeun bubur. Para pamirsa adi abdi nya name terang, name uninga. Name uninga ya name terangnya. Name terang di dago tuh minggu tuh rame. Rame. Abdi mah tara kaluar mah. Janten anak-anak muda nu sapantar urang-urang teh. Mohon. Loba. Ya Allah. Anu nginum, anu ngopi teh nu dadah, nu sagala gitu. Urang pernah kalinya nya. Dadah teh naon? Anu kikituan dadah kitu. Alah, pinuh ditungtung teh make jeung aya musik segala Bandung teh hirup. Mohon. Alhamdulillah. Urang kukulilingan maklum keamanan marnya sorangan. Mohon kasebutna intel mah nya cicingeun. Mohon. Beriling ngali baru teh pinuh resep euy. Tapi mana bawa nya kudu di mana-mana nya. Udah nama tong dipusatkeun di dieu tapi da kumaha nya kahoyongna di dinya poinnya abdi bade ka Uleman. Ka aduh teu tiasa mah di Subang. Aku kadinya di luhur teh ka handap terus ka jalan Siliwangi. Lebat garinya kada kitu. Aduh, poe bunga resep. Mohon. Ayo main musik ieu teh geuning tam-tam teh trompet ini. Trompet, aduh bunga. Mun abdi mah nembe aya terus aya ieu malam tahun baru jangan nyamot tahun baru kurang mah aduh Pak Usman. Mohon. Pan meulian trompet. Mohon. Aya saurang kolot deui. Duh aing mah kesel. Kurang gitu? Da mau apa ayu atuh? Kumaha gitu? Ngajualan trompet kenang penca. Mau tahun baru moal ngewa cek atuh. Lain waktuna. Sareng hese. Benten rupana. Ayeuna arek ditiup di sawah we cenah nyalira. Dek naon? Naon tahun baru di sawah. Sorangan ge. Kalau ucang-ucangan niup trompet kenang penca nyalira. Nya. Jadi sorangan. Kan nyuruh itu cimata sorangan. Nu eta teh aya nu ngabang balirkeun. Aduh abdi mah teh anu manggil. Tahun baru ieu mah Pak Usman namun deket di tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Pertamina we hungkul. Muli arareuh Pertamina ka urang euy. Pantos rada ieu menurun. Saha atunya?
Tapi daras ieu Bandungnya resep ningalina. So kabulah itu nu babalapannya. Antep we pada matong di ieu cek abdi mah. Nya. Cek abdi nu babalapan nya. Soalnya bayangkeun ke maneh. Maneh nyeurin teu? Kumaha? Nyaut baru nyawa aing teh order corekeun TRT di mah. Pabalaptan baru urang ngaliwat jeung sudi. Mau urang rek nututan di daerah si Kusman ayeuna mah. Doakeun ku maneh Kusman daerah Pananwangi Margawangi kurang kejadian juga maneh. Kumaha? Di portal teh di dieu aing mah. Ame teu bisa asup. Meh teu bisa asup. Mun aya kahuruan mah naon teh meh hese. Nya. Jeung kapungkur, 20 tahun ke tukang. Namun itu hayang pipiluan dah. Jadi nyahuan maneh lain pemuda 20 tahun ke tukang. Nah, 40. Kira-kira siapa tuh ayeuna maneh kumaha kolot tak usah kabayang. 40 mana ini? Ih, atuh mah beda hiji jeung 38 urang alhamdulillah. Kayak betena. Halo. Assalamualaikum. Eta aya keneh geuningan. Sate. Eta pemuda. Tuh, itu asalnya ianya biatinya. Tiung Bandung. Tiung Bandung. Damang Kang Aw. Daerah leuks teman. Damang saya kan biati kumaha Damang? Alhamdulillah. Jadi aing Kusman. Kumaha tuh? Damang kaom aing gigireunana tara ditanyakeun. Kang Ibing. Ari waktu dipanyileukan saha Kang Ibing di degigi. Tuh. Bing ngakamaneh teh. Minggu kapengker aya Kang Ibing kapan? Tuh. Ada dipayeuneun beti nganggo payan beti ditingali. Di mana? Di mana? Waktu ceramah di dipanyileukan. Asa teu kantos abdi. Suka hartos kumaha. Ira abdi ceramah di dago. Asa ieu. Ulan. Isinnya nyebatkeun dipanyileukan nya. Mau di dago. Mohon. Tuh bagus Ismail mah teu mungkin anya nama. Sakitu aya. Eta payeuneun kapan aya beti di dinya. Sareng si Uwa aya di dinya. Si Uwa saha Kusman? Wajar kasih. Wajar kasih. Warung hayat lain. Nuhun atuh ka kuping dia teh Kang Aom. Atuh nuhun. Dingah pisan nuhun. Mohon ujug. Ayeuna mah jelas ka sadayananya boh itu boh ieu nyarebatkeun boh Kang Ibing bukan Gusman maot teh. Ning arah ya. Ieu mah berita abdi tinggal lieur. Lieur. Kau mah ngasangat. Eta we waktu saya acara di Madioman cenah waktu saya Agim duka gujrud. Nararios nelpon res Kang Ibing teh maot pan ieu abdi cing nu baladana. Saur Pak Kusman keun bae. Da eta mah kitu jelemana. Pret. Di pesta kawin dupi si Edi. Laina raibeutna Kang Agung Gumulardu kan nelpon aya genepan jalmi. Ya Kusman, suksi Pak, suksi Ibing keur ka mana jadi MC di Ajis. Ayo cenah maot. Tah, dah mun tidak. Aduh, sakurang teh. Kamari ada dewas mah. Di Homan. Ngagerebeg nelepon Kang Ibing. Aya kene alhamdulillah. Sok Arok Kusman maot. Cek urang keun bae. Urang jeung sapa dada sabar diri. Urang rek kumaha jelaskeunana aya nu maot dana setia. Aduh. Halo? Ih, kapencet naonnya? Kapencet. Hapunten kanu kasuhun pribados anu wangsul ti duaan ngarapkeun ulah aya isu-isu anu ulah aya isu nu negatif atau positif. Atuh naon atuh negatif atau positif teh meunang mah. Halo Gusti, dari tanya kabila-bila urang teh geus bener urang teh urang mah ngarasaan teh asa ngora wae nya. Ya memang ngora. Nya teh asalna eta bieu sana pun jauh atuh. Biar ti sabaraha 16 tahun ayeuna. Kumaha atuh mah nya kaharti we urang genep 2. Ya kaharti urang moal make jeung orang-orang jiga batur kolot aing genep 2. Tapi geuninnya si AA Rohata mah geuning juga aki-akinya. Pegawai negeri mah kitu geuninnya. Ari maneh kumaha pabaya pipikiran teh? Lain. Ya jiga aki-aki teh nya we da umur aslina ge sabaraha? Genep 8.
Nya pegawai. Wajar we, teu kudu pegawai negeri musing pegawai swasta ge. Rata-rata pegawai negeri pegawai beungeut teh Tapi kenal urang nya. Aya geuning mana yang inget teh nu di Cilacap teh. Terus urang teh hormat geuning wisan ajak mana teh. Nah masih teh menegi urang teh hormat mah teh saangkatan cuy. Aya urang panyata angkatan lanjut urang. Tapi tinggal ikena kun maneh. Ai seniman mah nya awet ngorana. Mang Patah. Halo? Halo, Ya. Umur 112. Sumpun. bere tuh maros aya Bang Domai di dinya teh nya. Teu aya di kandang nih penginten. Ih, ka mana teh ti dokter gigi teh nya? Caca teka dia da. Teu ka dinya? Semua. Teu aya. Oh, tuna bade ka dinya dan kepami ieu we. Bios atuh. Kunaon, Min? Ka? Kunaon? Tuh, ka teh Dokter teh. kehilangan. Ka? Kehilangan. Ah, kehilangan mah enggak ngan eta aja nah ka dokter gigi we yakitan uwi. Rupina mah dibongkar duit. Atuh dah lain atuh aing percaya wae di mana sih dokter gigi waya kieu. Nah, mungkin ah. Keun we atuh lah hujaneun siga. Coba si Doma teh umur-umur acan untun hage. Nuhun nya kaum. Assalamualaikum. Salam. Cing Doma ulah nyampe. Mana pe omongkeun ngomong ke dokter gigi padahal teu. Da batur ge maliki di mana dokter gigi jam 10. Saha rek dicabut puting-puting kieu. Pamajikan Kang Oceng ge henteu tuh yakin balik Teu geus balik. Jeung naon rek kecabutan. Jeung si Doma teh naon dicabut atuh geus aleueuh. Mun nangis BKB. Nya dua we si hung. Eta get haring untuk bertempur. Ting. Munten Min panginten Min nya tapi arep-arepkeun mah aya. Aya. Nya nanyakeun maka urang-urang pangasuhna. Doma teh geus kolot bisi kumaha Salom lain curiga lain cemburu. Lain. Bisi malum ai kolot derlinglung balik ka imah batur. Pura-pura linglung eta mah. Kadon sare. Nah eta. Barang kerhudang Mimin. Ada. Tapi Punten nya Min nya. Ya Mimin geuning. Teu burung we naroskeun. Sing tenang we Min. Da mau anu nyokot batur ge. Cek saha. Sing bingung semua gampang. Lain artinya mau anu. Saha nyokot kumaha? Maksudnya anu nyokot anu sekali dikeun moal. Min, sanes Mimin wae nu nya ka domah. Sanes Min. Seueur Abdi kan laom. Si Iman tak gelo minta. Amun. Seueur sia harga bawah mah tapi tenang Mimin mah bobo ada kitu teh. Nya banyak nu si Tommy si Omo. Ya. Sakumanya ge si Omo mah nyarek sudah mau ulin peting. Malah beli jerungkeun. Aduh. Nya bener tapi urang teh kudu bangga lah boga si Doma aya keneh nya. Umur 72. Waduh. Atuh angkatan anak saya urut rektor ITB teh mah. Imam Bonyol. Barengan yang eta we sejarah mah. Nah, atuh puguh we. Masih kena hirup. Alah sekali ngarjati perpatna biru neken. Udah. Kumaha? Bahasa sekali ngarjati pun mainan mau surat teh. Oh Arifin teh eta. Eta tuh. Mau aya 2. Akalnya kebuka tah ilmu sejarah. Tuh, da mana kudu nyawa kana perjuangan. Hai urang ngilu atuh kana revolusi batak apa. Apa aduh keur Belanda ngebom teh euy. Urang mah tah Belanda ningang pisan bom tah nyingcet 1/2 meter beledug di gigireun tenang we. Eta keuna ka urang mah. Tapi lamun 1/2 meter telat hancur urang. Di Renville di mana Kang? Halo. Halo? Ya. Halo. Ya, Domba. Hah? Domba maneh? Di mana maneh? Lain ke dokter gigi, ke dokter Nini. Salah ngucapkeunana. Oh, maneh enggak bodor maksudnya? Ke dokter Nini. Oh, deh, yang bodor. Maneh teh kapanggih. Masih ada kadenge maneh teh. Masak. Nelpon lagi harus bohong. Ente sia nelpon. Kasih ibingnya. Lain mana eta nelpon harus kitu sia nanggep sa. Ibing, mina Aidin ibing. Sami-sami. Mana loba dosa ka urang. Jol-jol kitu. Mungkin kecipta mana jelema bersih. Oke ya. Ya. Aduh, mana lu ngirim apa euy? Jadi ya. Halo. Oh. Ya. Mara. Bulan. Oh. Bulan. Dengintun dia martabak. Oh, mangga. Serius wae. Iya. Serius wae. Untuk kawangian. Selesai ya? Amet. Oh, Kang Amet. Iya semua. Lama Kang Amet. Saya. Nih ocon pisan nih. Ayo nama rada hariwang gitu. Wah, itu keamanan terjamin. Ngintun ayeuna lah. Bulan, mangga. Nuhun. Ya. Nuhun. Kang Amet di mana wae? Rupina cekap di dia perbincangan mengenai politik, ekonomi, sareng sosial budaya. Namanya juga Kang Cece.
Urang ditinjau wae sadayana ge mangga masalahkeun kana diri iman masing-masing. Ku kituna abdi Om Gusman Kang Ibing ngawilujengkeun ka sadayana wae mugi-mugi sadayana sing sehat. Ulah aya anu kasinggung, anu matak-matok ka diri anu pinuh ku Rancanggas. Tong aya hate anu geuneuk maleuk getih susumbareun keuna dina paribasa ombak laut anjal-anjalan dina calana ampul-ampulan. Dina calana ampul-ampulan masih teh. Oh na teh pararuh. Ih bahasa Sunda anu kapungkur ieu mah. Para pemirsa, para pendengar di Marah, sebuah nomor lagu yang akan kita dengarkan sebuah untuk Joyce, untuk Mimin Domba, untuk Biati yang di Rio Bandung selakinya ya. Kita kepada saudara si Ukok ya di Tati apa namanya ya, semoga ada dalam keadaan semua dengar marah radio marah. Kita adakan satu pertemuan dengan sebuah nomor lagu yang betul-betul menyentuh di hati, dan saya ucapkan selamat tahun baru, selamat Natal dan tahun baru, selamat dan damai semua. Bujeunkeun tak ieu sedihna saniman teh sarua jeung olahragawan. Wah, kerja di juara mah dipotret ka itu ka dieu hulu dipuja daratang iklan ge ka itu ka dieu ke. Begitu geus teu jadi geus teu beken geus eueuh naon mah dicukeun ta kade. Pun sapun kasang